Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana sampurasun. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Kumaha Akang Ete sadayana daramang. Mudah-mudahan Akang Ete sadayana daramang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala seueur sehat walafiat, seueur rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinten ieu tinggalnya AA bade neda naon? AA bade neda sapertos biasa, aya jengkol goreng, telur, nasina nasi jagung. Terus di dia aya paria, tah sapertos biasa pucuk jambu monyet alias jambu mete. Tah ieu anu spesial aya kemplang iwa tunu asli dari Palembang. Wah, ieu mah nya kedah enggal-enggal dicobian. Sata acan dikawitan dana tong hilap atuh di subscribe heula YouTube channel na Kabayan nya, da subscribe teh gratis. Sareng tong hilap saderek sadayana wawasu pandangan heula supados terhindar tina virus-virus, tina bakteri-bakteri. Taa di dieu atos paranjang deui kukuna ge euy. 2000 years later. Tah di dieu atas wawasu panangan dugikeun ka bersih. Dilajengkeun ayeuna urang berdoa sasarengan sarta acan neda berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah. Tos henteu sabar hoyong nyobian kemplang iwa tununa. Kalau kalian order, kalian bisa langsung dapat 2 varian sambal. Yang pertama sambal endolita, yang kedua sambal terasi yang bakalan AA coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi panggangannya berasa banget. Ini sambalnya enak banget, terus ikannya berasa banget juga. Jengkol. Nasi. Ikan asin. Tuh. Kenyah banget. Wangi ikannya itu berasa banget. Aduh, apalagi ya wangi panggangannya. Ciri khas banget deh. Aduh. Colek lagi tuh ke sambal tuh ya. Oh, ini the best. Ada pare. Wow. Jengkol. Gak ketinggalan kemplangnya. Kemplangnya enak banget.
Hmm. Sebenarnya ngegadoin kemplangnya aja itu udah enak banget. Soalnya sambalnya ini juara enak, pedesnya mantep. Telur, sambal iwak tunu. Wow. Gak percaya kalau gak percaya kalau makan kemplangnya aja udah enak nih ya. Colekin ke sambal tuh. Kita coba jambu mete tuh ya. Jambu mete. Kira-kira enak ya dikasih kemplang. Tuh ya. Coel, sambal. Enak banget. Kemplang ini ya dimakan pakai apa aja itu matching alias enak. Aduh, berasa banget seperti Iron Man. Aduh. Duh, kuning telur. Aduh, jengkolnya murah. Jengkol. Mana jengkol rasa kia. Mantap. Asin. Mantap. Wah, enak banget.
Di order kemplang iwa tunu yang bisa menjadikan kalian seperti Superman dan Wonder Woman. Enak pisan, nyakrek pisan, lada pisan sambelna. Wah. Alhamdulillah amin Gusti nu agung pangeran. Dugi dieu heula video A dinten ayeuna, hatur nuhun ka sadayana anu atos nonton video A ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen, sareng hatur nuhun ka sadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Sakali deui atuh nyungkeun bantosana kangge subscribe heula YouTube channelna A.A. Kabayan supados A.A. Kabayan semakin semangat ngadamel videona, semangat ngeditna, sareng semangat uploadna. Tah kitu hatur nuhun sadayana anu atos subscribe. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah.